Halo, selamat datang di Hadiswanda Channel. Kebetulan saya lagi berada di Padepokan Galih Katresna di Desa Cikalong, Kampung Lintung, Desa Cikalong, Kecamatan Cimaung. Sebelumnya saya minta maaf, mungkin akan membuat konten dari lain daripada yang lain. Biasanya menabuh kacapi, cianyuran, dan lain. Sekarang yang disebut kecapi indung, kacapi rinci, kacapi kenit, dengan istilah sebutan-sebutan semacam purut, gelung, wangkis, inang, tumpang sari. Nah, kebetulan di sini di Padepokan ini sekalian pembuatan kecapi, tempat pembuatan kecapi sekalian Padepokan. Di sini yang punya tempatnya Bapak Anda Suhanda, dia seniman Kabupaten Bandung, asli domisili Kabupaten Bandung. Supaya tidak panjang untuk konten ini, mungkin saya akan langsung bertanya kepada yang membuat dan sebagai pelaku kacapi tembang Cianjuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang abdi salah sawios inohong nonoman anu aya di Kabupaten Bandung. Alhamdulillah tepang sareng Bapak Ana Suhana salah sawios naon namina teh pupuhu Padepokan anjeunna anu tos kalintang lami naon berkecimpung mempelajari tinu masalah kacapi. Anjeunna oge salah sawios naon namanya teh jalmi anu ngaproduksi kacapi, tokoh rajin sareng kacapi teh nyata seueur salarupina di Padepokan dia anu diproduksi ku anjeunna. Salah sawios abdi dina danget ieu baris naroskeun ka bapana. Abdi teh hoyong kuninga manawi ari nu disebat ieu teh kacapi anu abdi teh disebat teh kacapi naon bapana? Disebatna teh ieu teh kacapi indung. Oh, Atana teh kacapi gelung. kacapi gelung. Beres pada aya gelungan pangintennya. Oh, disebat kacapi indung. Teh memang pangageungna ieu teh bapana. Tah tangtosna dina kacapi indung teh panginten aya bagian-bagian bapana. Leres. Ieu teh abdi hoyong kuninga di dia aya senar panginten kawat oge aya naon teh bagian tinu kangonahan kawat ya abdi kira ngunit biasa panginten nguningakeun disebat naon sareng ieu teh fungsina teh kanggo naon mangga panginten bapana. Mangga ieu urang Jabianu ieu nana salah sawios sapertos ieu nu kasebat Gelung teh nuhun leres. Ka ieu nana ka ieu nu kaduana Kawatna leres. Ieu anu rada ieu nana nyengklik sakedik di Oh, aya teh sa disebatna tumpang sari. Oh, leres. Pami ieu ganyel atanapi susu atanapi inang. Oh, leres. Pami nu ieu mah ye purut. Kanggo naon ieu teh purut teh? Kanggo narika. Kanggo narikan mau nyetelkeun ieu panyurupkeun pangintennya nyurupkeun kacapi. Malihanan anu di luhur ieu teh disebatna teh wangkis. Oh, payun wangkisna leresnya. Mung di tengah oge di lebet ieu teh aya nu kasebat. Aya kasebat. Oh, leres. Temengkeun. Ke panginten di pengker oge di handap teh aya oge panginten bentuknya. Tengah teh nyondong ieu teh. Oh. Nyondong palang. Sami ieu ge. Oh, leres. Ieu kene. Mohon. Disebatna teh ieu teh. Temengkeun. Ka ieu. Tah, oh aya palangan tah eta leres. Tah, Disebatna teh tukang beurit. tukang beurit. Oh. Mohon. Eta teh kanggo naon bapana upami Kanggo nu tengah teh kanggo nahan ieu. kanggo nahan purut teh. Oh, leres. Jadi kawat ngait teh di dinya nya. Mohon. Nah, teh cukang beurit ngait Yang beri panahan. panahan purut. Mohon. Panahan purut. Tah, Ari ieu naon teh ieu? Eta mah pinggir we kasebat pinggir. Badannya, badan. Badanna mohon.
tah kitu depi nama geuningan komponen itu itu. nu ka eta sekali deh iya disebutna ganjal teh. tapi Susu tapi tapi inang inang. Ieu mah itu tumpang sari ieu tumpang sari kanggo nahan kawat. Ieu nya kawat sinarna. kita gelung anu Iya, meleng. gelung. Ieu nu melengkung Ieu mah Bureut. Kanggo Ah, narikan narikan. anak Beres, biasa. beres. Tah hiji deui panginten ari jumlah kawat teh kanggo kacapi indung sadayana rata-rata sabaraha Bapak? 18 18 muntos kabagi pangintennya kana itu mah. Tamarin memproduksi teu ukur kacapi indung wungkul cik aya kacapi disebut kacapi kawih Kawih. Kacapi kawin. istilahnya orang mah ngetop kacapi mangkokoan Gerinci. cobi Tah Pamilih ieu salah kasebutna satu kacapi kawih atanapi kacapi siter. sitar Sitar. sami Sami. bagian sami nya. Sami ya. Mung disebat pureut Pureut teh na teh. pamilih ieu mah nu ieu nu nganggo Oh, di beusina. sisina nya, Tah, di sisina. Ieu mah tumpang sari ieu Tumpang sari sami namanya. Ya, oke, sami, susuna nya. Susu atanapi ganjal. ngan teh aya gelu eta aya pureut Daya puretan di dieu. Upami pengkerna kumaha ka sami sitar. Ieu mah nempel kana ieu kana Oh, mantis. kana Ieu nama napal kawat teh. kena wakis langsung. Benten teh kitu Pak. ngan dimodernisasi tiasa nganggo sepul Biasa. Tahu upami jumlah kawatna mah sami nya. Iya mah kumaha hoyong aya nu Kumaha hoyong. 20, aya nu 24 melihat. Oh, laras. Oh, ieu mah tos dimodifikasinya. nah terus dimodifikasi Aya mah mau sepuh. Kan geuningan urang mah tiasa ngamodernisasi kacapi teh aya nama tos langkung modern gitu kan. Alat Tapi gelung teh tambah ieu mah kasempat rinci. Kacapi Jadi rinci. kalau ge bade nganggo gelung bade teu. Oh, laras. ngan ilaharna teh digelungan Gelungan nya. oh eta pureut sami Sami pureut sami. Jumlah kawatna mah langkung sakedik sebenarnya. Kendi aya nu 15 aya nu 16. Oh, laras. Upami pengkerna mana Ada pakai aja, kaya ieu mah. Kami sareng siter Seter yang menempel. nempel langsung. Laras. Tah bapak anak itu di tahun sabaraha bapak anak teh. Kami Teh ngadamelan. ngadamelan kacapi kieu kalintang saena gitu kan. Ya kira langkung baik dan di tahun 80-an terus Terus lami nya. Terus di dieu we ngadamelna bapak anak. ngadamelan mah di dieu. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan kapayuna mah panginten ieu ngadamel nanti ngajantankeun wawasan lah khususnya kanggo para nonoman urang nu aya di Kabupaten Bandung. Alhamdulillah geuningan dina rupi seni tradisional teh estuning rupi sareng wujudna teh tangtosna benteng sareng fungsina gitunya sepotos tadi kacapi indung sareng kacapi rinci modelna benten fungsina oge panginten benten kitu depena hatur nuhun Pak Bapak anak waktosna dina kesempatan ieu hatur nuhun mudah-mudahan nu dupi penjelasan tadi anu geus didengikeun sing manfaat kanggo sadaya anu teh tinggal liputan video ieu itu dupina Pak Babika Pihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.